nyiar ilmu teh atau ningali jalema teh ulah ningali luarna wungkul ulah ayeuna asa aing uyah kidul asa aing panggagahna asa aing pangbisana seakan-akan siga moal aya deui we anu jiga manehna nanti. Padahal mah teu kitu, di atas langit masih ada langit benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama kami di Kang WH Channel. Kali ini kita mau membahas tentang keturunan Prabu Siliwangi. Siapakah keturunan Prabu Siliwangi? Mari kita tanyakan langsung kepada Kang WH. Kang, ieu teh bade tumaros dina perkawis keturunan Prabu Siliwangi. Saha sih ayeuna keturunan Prabu Siliwangi teh saha wae eta? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa. Sebenarnya mah aya sababaraha hiji sih eta teh anak putra putri di Eyang Raden Pamanarasa atau di Prabu Siliwangi eta. Ngan anu kamasyhur mah anu ngangkat ke permukaan mah anu banyak orang tahu waktu itu. Tilu anu masyhur bener-bener. Hiji meureun nanti Eyang Walang Sungsang. Anu kadua ti Syaripah Mudaim atau Rara Santang. Anu si bungsu nyaeta Kian Santang atau Sunan Rahmat Gunung Suci. Mohon. Kami silsilah Walang Sungsang biasa dijelaskan mah. Biasa Walang Sungsang oge. Cuman Walang Sungsang mah jigana ulah waka ayeuna Walang Sungsang mah soalna eta mah rada benten disebut rada benten teh emang eta ge sosok seorang waliullah Walang Sungsang tuh. Cuman nya abdi ge can pati wantun lah ngabahas Eyang Walang Sungsang mah. Ngan anu kadua mah aya modelnya Rara Santang atau Nabi Syaripah Mudaim. Sakanyaho abdi sanes sakanyaho abdi sih ketang da abdi ge cuman beja anu turun temurun di kolot deui tuluy gitu. Rara Santang teh atau Nabi Syaripah asal nama emang Rara Santang jenengan asli nama. Cuman anjeuna berangkat di piwarang berangkat mencari ilmu kudu jadi ramana nyata ku Prabu Siliwangi. Da kulantaran waktu harita saurna di Indonesia teh di kawit Jawa Barat, Banten, Pulau Jawa dan sekitarna rarasaan mah asa tos kaaprak. Jadi muncek urang mah kudu ka mana deui sih ieu teh neangan ilmu teh gitu. Nya akhirna ku Prabu Siliwangi dituduhkeun tuh anjeun lamun hayang nyiar ilmu mah berangkat we ka tanah suci Mekah gitu. Nya eta ka naon ka Timur Tengah ike di ditu bakal aprok jeung seorang jalmi anu sangat-sangat istimewa anu jenenganana Ali cenah kieu. Berangkatlah ayeuna dengan kegigihan Prabu Kian Santang teh berangkatlah anjeuna ka tanah suci. Prabu Kian Santang pan sareng Rara Santang duaan berangkatna nanti. Saatosna berangkat ka ditu teh emang ti ditu oge kan ari sosok orang soleh mah mun cek dohir mah maot padahal mah henteu gitu. Jadi cek urang mah ai nu dimaksud ku ieu mah ku Prabu Siliwangi mah piwarang ka Mekah kita masa teh ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tadi
nya begitu berangkatlah ayeuna ka tanah suci Mekah terus tepi teh ka tanah Mekah muncul urang mah culak cileukeun ieu teh kudu ka mana sih neangan anu jenenganana Ali teh gitu. Sehingga padahal mah Sayyidina Ali karomallahu wajhah pun atos uningaeun bahkan bakal aya sosok seorang jalmi di wetan muncul urang mah. Apa jadi tos aya informasi jadi ka eta bahkan bakal aya seorang santri anu datangna ti belah wetan cenah kitu. Mata begitu eta dongkap oge Prabu Kian Santang sareng Raka nanya sareng Rara Santang atus disambut ku ieu teh ku Sayyidina Ali teh cuman dina cara penyambutan anak make pangheureun-heureyan mun cek urang mah diheureyan heula kitu jadi henteu kayak diuji tah gitu. Begitu aprok teh jeung eta mun cek urang mah ki cenah meureun kitu ieu teh leres tanah Mekah mun cek urang mah leres ieu pisan ujang mun cek urang mah tanah Mekah anjeun di mana kaula di Indonesia cenah kitu jadi lain di Indonesia baheula mah lah di Jawa kaula di Jawa cenah kitu padahal tos terangeun eta ge bahkan rek aya murid anu ti Jawa nya ta eta nah bade ka saha bade ka jenenganana Ali cenah kitu cek eta oh cenah atuh eta mah tuh cenah di ditu buminana oge tebih mun cek urang kudu kumaha atuh cenah abdi ayeuna patepangna anteur atuh cenah ku aki nya hego hae cenah kitu rek dianteur ngan malum jadi kan sosok-sosok anu kitu mah jadi menguji calon pisantrieun teh luar biasa diuji nana ge jadi lamun nurunkeun ilmu teh henteu wet janji nurunkeun wae tapi ditingali heula kegigihanana keyakinanana bener-bener hayangna teh diuji bener-bener dengan cara nyecemkeun tongkat eta nyecemkeun lempang lah Sayyidina Ali teh hayu cenah ku aki dianteur bareng keur lempang kitu da ngaranana oge nya jalema lah darumasa ti dia teh Kian Santang teh geus asa panggagah geus asa eueuh deui heueuh ilmu teh asa hese neangan pigurueun teh di Indonesia teh mata ku Prabu Siliwangi dituduhkeun ka ditu oge ka Mekah oge ayeuna anjeunna dina hatena ngaranna ge jalemanya aya sifat kakeunaan lah ku sifat sombong mah jadi dina hatenana teh geus erek tegah ku aing cenah mun cek urang mah kitu nu ngaranna Ali teh rek bari sakalian rek dites gitu dites jadi nya teh ngaranna ge jalema lah ya ujub ria takabur biasa pas begitu keur maju keur lempang dicek padahal Sayyidina Ali pun geus apal geus bisa menebak bahkan oh ieu teh anu mata dengan sengaja dicecebkeun si tongtungked atawa tongkat eta teh si iteuk teh kana pasir bari teu jero ngan kudu sajengkal dicecebkeun anak ini teh ka eta teh kanaon teh lempang pas begitu karek 10 lengkah can jauhnya karek 10 lengkah cenah kasep anjeun teh bener-bener cenah ieu teh hayang dianteur ka nu ngaranna Ali nya mun anjeun bener-bener hayang dianteur ka nu ngaranna Ali punten atuh cenah aki itu pang ieu aki pangyabutkeun gitu cek Sayyidina Ali lamun anjeun tiasa nyabut eta itu ku kaula bakal rek dianteur nya cek Sayyidina cek Kian Santang teh da ngarumasakeun aing teh asa panggagahna di Indonesia teh di Pulau Jawa gitu aja kok repot cenah cek Kian Santang sampeurkeun lah itu anu nancem kursa jengkal tadi nama erek di bedol dengan itu pas karek muncul orang marek bari nukang we di bedol gitu lah nuki mah hampang cek prediksi pas begitu di bedol nah apa akhirnya yang harap kena eta itu pas di bedol ku sabelah nah apa bedol deui ternyata gedaikeun ka bedol gitu tah tidinya mah seuri we mah cenah aja teu bisa ka bedol da teu bisa cenah geus babacaan naon oge masa dikira atuh kalau
kan entos muncul urang mah maca eta entos da maneh mah muncul urang mah nya oge babacaan sarua nu dibacana eta keneh tapi hate anu beda maneh dina hatena membawa misi membawa naonnya korin atau nafsu jadi membawa nafsu membawa emosi jadi di kakarek aprok oge geus dipapatahan tanpa disadari eta teh geus kaya di ilmuwan karek sakitu oge jan rek nyar ilmu teh urang teh kudu dengan hati yang tulus ulah aya rasa bari rek ngetes sagala kanu jadi pigurueun teh gitu. Ai dicabutna mak teu pirang baca bismillah sarua dicabutna nangingan sajadah teu ai ku hati nu ikhlas nah gitu agolong jadinya teh hayu atuh cenah muncul urang mah urang aprokan alik leumpang geus sekitar rada jauh ngan sapaparat jalan teh hayu we suntangan masyarakat waktu harita assalamualaikum ya Sayyidina Ali muncul urang mah ayo we sasalaman di jalma heran entah Prabu Kian Santang kan kabeh sasalaman buah-buah ieu aing mah cenah Sayyidina Ali ketika engka di lempang heula muncul urang mah api-api ya teh api-api Prabu Kian Santang nanya heula tah ka masyarakat Kang muncul urang mah ari itu teh saha anu mapah sareng abdi kok eta cenah Sayyidina Ali oh cenah kieu jadinya mah disampeurkeun we ngobrol ya geuningan hapunten kaula teh kieu geuningan paingan kaula teh dituduhkeun ka dieu nyiar ilmu teh da geuninganan naon ilmu kaula pangabisa kaula mah teu satai kukueun ti anjeun gitu. Tidinya masantren lah singkat cerita we ieu mah masantren lah sekian santang teh beserta Rara Santang teh genep tahun tapi kan bisa diajar muncul urang menyunatan jadi diajar ngaji teh lain buat salah kadar ngaji kita bungkul tapi jeung praktek nanaon oge diajarkeun mata Kian Santang atau Sunan Rahmat luar biasa dina tingkatan keilmuanana lantaran anjeunna kedah langsung atau masantrean ge ka Sayyidina Ali rek teu gagah kumaha anjeunna ngan ari anu ngaranna rayaka namanya ta Rara Santang mah dina sewaktu nuju masantren teh patepanglah sareng seorang gubernur sareng seorang pejabat tinggi di negara Mesir di Kairo aprok lah jeung eta jeung Rara Santang nya ditikahkeun ku Rara ku eta ku lanceukna ku adina teh dengan izin tinu jadi bapaknya tadi Prabu Siliwangi tikahkeun we Rara Santang mah jeung Syekh Sarip Abdillah seorang gubernur di Mesir bawa ka Mesir duka sabarat tahun di Mesir kada dugi ka ngagaduhan putra Syekh Sarip Abdillah Syekh Sarip Hidayatullah ngagaduhan putra salah sajina eta singkat cerita eta mah balik deui lah eta mah Kian Santang mah ka dieu ka Indonesia nyebarkeun agama ada ditugas apananku Prabu Siliwangi teh anjeun tugasna ayeuna sok ngaprak muncul urang melanglang buana ngaprak ka unggal dari lembur ka lembur gitu nyebarkeun agama Islam anu geus meunang anjeun masantren sok amalkeun kakubek cenah kabeh oge ku Kian Santang teh hampir sa Indonesia oge waktu harita ngan cek sebahagian riwayat mah tilemna atawa ngantunkeunana mah nya eta di Sancang di Garut di Godog gitu. Nya mungkinnya singkat cerita nama anu katampa ku abdi mah sakitu dina soal cerita sedikit cerita pala putrana Prabu Siliwangi emang tapi hapuntennya ada ari silsilah mah kan sok rada beda-beda saeutik-saeutiknya ayeuna ceuk menanyakeun kanu ieu kieu ngabejakeun nanyakeun kanu ieu kieu
ngan meureunana nanyakeun ka urang mah tah sapamanggih urang mah tah saperti kitu perjalananana nya loba anu saruana jeung carita-carita batur ngan meureun aya nu bedana saeutik nya eta mah hampura we da cuman salah kadar abdi kisah cek leluhur cek kolot meureun batur oge kisah cek kolot-kolotna gitu. Ayeuna abdi lain berarti nyaho da abdi teh nyaho da eta mah kudu sebatas kisahnya, lain berarti rek nyanyahoanan, lain rek berarti mematahkan kisah-kisah anu cek batur. Pokona mah bisi aya kurang leuwih tata bahasa abdi anu salah beda jeung baturnya eta mah nyuhunkeun dihapunten we. Da abdi oge manusia biasa teu luput tina salah jeung poho. Nya nama dina kisah eta teh meureun urang teh ulah takabur. Nah gitu ulah takabur. Jadi ulah rasa urang asa pangkain. Jadi simpulna nama benar gitu. Nyiar ilmu teh atawa ningali jalema teh ulah ningali luarna wungkul, ulah ayeuna asa aing uyah kidul, asa aing panggagahna, asa aing pangbisana, seakan-akan siga moal aya deui we anu jiga manehna. Padahal mah teu kitu, di atas langit masih ada langit bener. Ulah takabur lah kitu we intina nama. Nya panginten sakitu wae anu nami dijelaskeun ku Kang WH yaitu mengenai putra Prabu Siliwangi. Jadi intina nama dina maksud ieu carita urang teh ulah boga aya rasa sifat takabur. Mungkin dicukupkan sekian dulu video kali ini. Sekian perjumpaan sedikit kisah dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.